Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ih, geus pencenis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibobodot teh ya. Jarawat. Mani beureun kieu, pencet kitu. Ulah kita sieun nyari. Tapi asa ngagokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring anu keurna cambah. Kaluar tina kulumudna mudag sorot soca ti anjeunna akan iya bener jadi panyari kana diri kuring anu cek batur mah kuring teh ngalakaindung tapi cek papa mah ieu jeung haris kuring teh nyiples pisan jiga pangambung sareng kening mamah ari gado mah ngalakaan nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya, bibir jeung rambut kuring teh cenah mah kembar pisan jiga mamah. Ari awak mah jigana malah ka bapa. Malah cekih pisan lempang mah ngadulang jiga bapa. Malah cek Mang Emunna cenah kuring teh fotokopian ti bapa. Nyari bapak ti sadeui aya lain ti bapa dina ti aki kuring ngan teka tungkulan da kaburu ngantunkeun mugia cing ditampi iman Islamna aya dina karahmatan Allah nu Maha Suci amin. Eueuh saeta anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring walah beuki ngalobaan. Oh inya kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nini, aya uyut, aya bau, karuhun. Oh nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan. Eta walungan teh ngaliwatan abad-abad kahirupan nu ngocor tina Rama Adam jeung Hawa terus ka karuhun, ka aki nini, ka indung bapa ngamuara dina diri kuring. Nya dina diri kuring teh aya cinta aranjeunna. Insyaallah kuku kuring rek dijaga, moal dikotoran, moal digeuleuh. Hate kuring teh ayeuna keur ngejana bingah. Cinta mekar dina dada, dibarengan ku jarawat nu melentung dina ieu pipi. Beuh, gerak manadarkeun, kembangan, buahan. Eta walungan cinta cina sirna kana incu, uyut, bau, jeung paturunan pangjauhna. Pancen kuring ayeuna bajuang sakuat tanaga pikeun ngajaga eta walungan dina kasucian sangkan ngalir ka samudra nu pangeran insyaallah. Jarawat beuki asak, hate beuki nyanyamutan. Akal ayeuna di mana?